Aduh, iya. Pusing. Utang di mana-mana. Mang Ewok sama mayar, bari hese di tiangan hati itu. Aduh. Gawat, iya mah gawat iya mah. Duh, itu lo kapi duitin. Itu. Mana karunya ka Mahaidir itu kamari cenah nyium itu kumaha itu ya. Aku duneangan Mang Ewok ieu mah ya. Di mananya Mang Ewok ya? Teu nih sese teuing. Jangan geura lah. Janganlah Mang Ewok ah. Mana ya Mang Ewok? Aduh, bingung gitu. Kemana Mang Ewok ya? Ah, jarang kayak itulah. Ya, plong aya Mang Ewok tagih wae. Batur tuh euy. Buat apa lu tuh Mang Ewok kemana? Tuh bayi kemana Mang Ewok? Lah, tadi dengan apa lu Mang Ewok di mana ya? Punten Mang. Mang Ewok. Apa Mang Ewok tuh? Mang Ewok teh Mang Ewok anu preman di Desa Bangunsari. Oh, nu kamari bos tapas gini. Oh, anu marane kataripu lain. Nya, itu pokoknya Mang Ewok teh nagih duit itu nu kamari. Duit isti kamari neangan teu kapangih-pangih. Siga nama wing nempo teh ke arah anu nomor 4 anu deketan saung ningan aya. Saung. Oh, nya apa lu bed itu? Anu deketan sawit anu katipu ku orang Papua teh ningan. Oh, heeh. Oke ajaran. Naon arek disiksa. Pokoknya lamun kapangih ditagih. Aing dipacu lamunnya mah arek. Ulah mang. Keun ieu mah urusan pribadi dewek ieu mah. Pokona mah tah jeung orang bone aya euy ngalamun nya marane katipu mah. Ya, siap eta masalah eta mah. Siap pacul saya ya. Heeh, tah pacul atuh poe yeuh. Geus keheul urang teh di Bareto teh jeung si orang Bugis ieu yeuh. Pugunya ya teh duh, Mang Ewok teh cenah kumaha. Sok teangan lah lamun kira-kira kapangi urang gebukan. Entos atuh Mang, kitu heula. Heeh. Rek naon heula ka itu. Ya, Mang Ewok ya, sugan. ya, ya. Nuhun Mang ya. Nya. Duh, euy. Mudah-mudahan aya di ditu Mang Ewok. Butuh pisan itu urang teh duit duh. Jika Mang Ewok euy. Atuh mau awak nama. Ya kapangi, ku aing ayeuna mah bisa lumpat sih Mang Ewok. Aduh, bingung ya kumanya we. Duit tapasan kabayar ya teh. Poing teu betah ku barudak ya can dibayar duit tapas. Sabab poing ge katipu. Aduh, kumaha nya. Pusing. Ewok. Hei, naon? Ya kapangi ku aing kana mah. Tah geuning ku aing kapangi sia Mang Ewok. Aing kamari neangan Mang Ewok eta ku hese teuing kalah lulumpatan ka mana ider. Jadi kumaha teh? Masalah duit nu kamari teh kumaha? Mang Ewok. Atuh tenang we. Ulah waka ngagas kitu ngomong teh. Gua aing ge katipu can dibayar ya teh. Eleha. Lain ngagas Mang Ewok, itu geus capek neangan Mang Ewok teh. Tengah poe atuh mani menterang kieu gara nepi ka aduh sabereumna ieu buuk nya balas ku neangan Mang Ewok. Pira ku Mang Ewok teu karunya ka uing. Atuh sabar we, euy. Geus pugu uing keur para rusing, pan katipu uing oge. Aing mikiran ieu ti kamari oge ya tempo sirah kau tepikeun kadugul dicukur di warung di salon
banci di siwit. Teu percaya sih Bang. Kumaha teh Mang Ewok? Pokoknya winga kudu dibayar ieu teh. Butuh pisan ieu teh Mang Ewok. Butuh pisan kana duit teh kumaha? Ari mana teh percaya teu nya. Dibayar tenang we. Masalah kudu duit sakitu mana jadi ributan jeung masyarakat nu aya di Bangunsari ieu. Pokona mah uing kudu dibayar poe ieu ge Mang Ewok. Lamun henteu dibayar ku Mang Ewok, pokona mah ieu ek dibawa ka hukum, ek dilaporkeun ka Pak RT. Pak RT urang teh di dinya teh aya Ede Darisman. Pokona mah dibawa ka dinya. Manehnya arah arek dilaporkeun ka RT Ede Darisman, RT nu mana? RT nu mana? Nah, geus tuh. Bayar hararese teuing. Sabarana mah aing teh butuh duit teh. Ah. Ya. Duit sia. Piaran duit sakieu. Oh, cakot. Tah, ari kieu mah Mang Ewok teh bisa mayaran hutang atuh. Lain ieu mah hese dipenta duit ge cenah. Ngas ini sia. Awas ku aing mal diajak digawe di aing. Aing loba keneh duit tuh. Loba keneh duit tuh. Oh, duit tah. Ha. Suagung. Oh, yang geus atuh, Ewok. Kayak gitu mah. Aing ku Itu siapa? Ah, warga kolotnya. Ah. Hei kalian yang di rumah, Tetap stay tune aja di rumah, tetap lihat channel kami, channel YouTube Kiral ADN. Heh, gak perlu keluar rumah, biar kami yang menghibur kalian di sana. Oke cuy. Jangan lupa like. Gua baru Anjing teh aing nyebut like ge komen. jangan lupa like, comment, and subscribe-nya Mang Ewok channel.